Sampurasun. Rames ya. Waduh, Abah menega siap make baju Persib. Abah apaan? Potong kemarin kita Persib. Atuh pas pisan lamun kitu mah. Bah isukan teh Persib main jeung Arema. Tah ieu. Prediksi Abah. Menang mana? Abah menang. Wah, menang Persib jam. Sangat tendang gitu Abah. Abi mah Bah. Pokona mah abdi mah Bah. Nyepang Persib lah. Jam. Abah banyak kelas Arema. Keke. Ari Abah kumaha pamadegan teh? Maksudnya kumaha? Jadi kieu jake pemain Persib kita marahin. Abah nyekelan pemain Arema kabeh. Persib nu abus dan mereka. Jadi menang kan Persib begitu mah. Abus ngomong gitu mah. Jadi awewe isuk-isuk eureun-eureun bin kadi wayah kieu nya bantuan salaki orang gawe. Mah. Bapak pamit. Pamit ka mana? Kayaknya tadion nonton Persib. Nonton we pagawean teh. Tapi mah minta duit yang tiket Persib. Nyaho teu boga duit we. Terus kumaha tuh mah? Aya ge beas. Menang gitu ku beas. Nya moal bisa atuh sia teh blegung. Mah kata kitunya Persib ayeuna mah resep ka si Janjola atau ka si Febri? Si Janjola tuh tinggali ke KCP jago main bola anak tinggali. Bapak mah resep ka wasitna teh mah awewe. Wasit eta mah nu geulis momon. Oh. Mantep pas ngomong masuk nyebut hideung ke papa. Emang hidung. Pak. Eta malam Jumat. Tidak ada di saya aja. Jangan kayak aturan PPND deui kan. Sok. Mantan pacar cinta, rinduan budak-budak. Pak, malam Jumat ya. Aduh, nya mah, kana mah, takok ya. Nya, kalau ya takok ya, menang hiji nol. Duh, gagal eta. Mun si Ate asup ke tendangan pisang. Korek mah. Lah, cuma kagok tinggal di Persib, kerame. Mun mau apa dibikan ya akong kota batu. Halus si Janjola. Operkeun atuh operkeun. Ngadon kasupan. Bunuh diri kumaha si Persib teh. Persib aing mah. Aduh. Kayaknya Persib boy. Ayo mama diantep sorangan. Persib mah ye eleh menang nu aing. Hari aing so. Gelo.
bobotoh ngalaju dina TV anger kudu total kudu make jersey Persib. Menit terakhir kesan kok hiji nol paling ge peringkat katilu atuh. Aing mama sayang Enaon, Pak? bosan mau Persibna. Tadi diajak hese, udah kayak ulang deui. Wasit goblok, wasit goblok, wasit goblok, wasit goblok. Wasit goblok. Persib lagi can main, ayeuna mainna. Cicing, mana mau apal wasit teh salaki aing tadi isuk kapagi nyandu. Aduh, andai saja aku menjadi pemain bola, menjadi pemain Persib seperti Dian Jola, pasti banyak cewek-cewek si mau gelis itu yang naksir sama aku. Aduh, oh Tuhan, nikmat mana lagi yang kau dustakan? Nuhun mah, mah, kira-kira namun papa jadi pemain sepak bola, jadi pemain Persib, maturan si Dian Jola jadi gelandang, pantes tuh mah. Pak, nu ngaran-ngaranna pesepak bola kudu kuat fisikna, luas wawasanna. Ai mama, maksudnya kudu luas wawasan kumaha, ari mama. Cik, iya. Coba sebutkeun waduk nu aya di Jawa Barat. Gampang teh mah. Cik, naon wae, Cik? Waduk Cirata, Waduk Saguling, Eta. Waduk Dharma, Iya. Waduk Jatiluhur, Waduk Jati Gede. Pinter. Cobi ayeuna saha pelatih Persib nu ayeuna? Aduh. Jajang Nur Jaman gitu mah. Teu, salah. Nah, Papa mah acan nepi kan wawasan pesepak bolaan mah. Papa mah karek nepi ka wawasan wawadukan hungkul.